capek tuh? Capek, yang jajan. Yang jajan? Hah? Jajan naon? Jajan es krim. Es krim. Oke atuh itu. Is, kita cacan meunang tuh, kurang keharap kurang dengan ayo. Es krim keren tuh. Naon? Kayak siapa gitu buka budak teh. Amit kamu budak itu. Buru ka dieu, jajan lin. Ayo ka dieu sikit deh. Ribet banget punya anak gini amat. Gua gade kedua aing. Naon sate? Naon? Sate ieu lanjut jadi anak. Ulas kajian wae sate. Naon tuh? Kenaon, Mang? Ngalah bonco. Oh, ngalah beunceuk mun. Berang-berang kieu Mang jeung naon kitu beunceuk? Keur para manuk. Oh, mun. Eta ge pertama boga manuk, Lin. Boga manuk mangancan megar-megar. Oh, nya. Mang, amang butuh anak teh, Mang. Iya, aduh, urang kali habis bade diical. Naon make bare diical. Nya eta, Mang, goreng adat ieu teh. Tong bawa beungeut ge beruk kieu. Sok buru tawis lah baraha oge, wios. Aduh, bingung ieu mah. 2000 perak ke moal aku. Kumaha Mang nya itu ami teh nuju eta butuh artos. Atuh lamun campe teh mah sugane beunang. Mang, pokoknya namanya namun diceritakeun mah ieu teh geus tur ka Eropa, geus ka Asia. Teu daerah geun cager budak teh, Mang. Sugane atuh ka badi Mang ama boga kenalan nu bikin cager ya budak. Aya wow ieu kartuna mana? Buat ka dieu. Dijual ku aing sia. Mana? Iya. Oh, Cigrates lupa mobil arah Jalan Kalimantan Utara tuh Asia. Jang, kurang berobat dinya. Heeh, kemana jalan teh? Aba itu. Oh. Jang, hatur nuhun nya. Hayu Jang. Makasih Jang. Sama-sama. Tete ama atau ibu tapi perlakuan sama ciga awewe teh. Aduh, si goblok teh paren enggeus teh. Tapi ieu teu menang-menang duit ya gantian kamari gitu. Da euy, cing ada dia aing sugan we kitu anu mere-mere duitnya. Om, kemana? Orang berobat maneh. Aing sadar pusing gitu ya berobat maneh ke Asia ke Eropa. Teu balik. Saya kunaon dirupain kunaon. Tuh. Saha itu tuh, nempot tuh. Empok. Cik aing amang-amang itu nya. Buffalo Bill. Oh, dia jangan utama we tempo atuh kumaneh bener tuh itu. Bener ya? Nang susul lah. Ayo. Wah, jangan lamping euy. Mana tuan didinya? Tuan dia diuk. Doa ya, Jang. Punten. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Aya naon Jang itu Jang? Iya, Bah, itu apakah benar ini dengan namanya Buffalo Bill Paper? Benar, tuh? Oh, bener abdi ya mah Buffalo Bill gitu emang aya priyogi naonnya? Oh, mun. Abah berarti bisa eta nya ngobatan jelema nu gelo nya. Biasa gitu ngobatan nu gelo mah. Nu gelona saha Ujang atawa saha ieu teh? Ih, saya satu Bah, maknya abi mau baras kene. Cuman kelakuanna kieu Bah minus. Tuh, kurang kali abi Bah nu rada tiasa tuh ngobatan. Oh gitu tiasa ngan peda dan selesai itu kudu ngagunakeun hodam ucing garong. Oh, mun. Bahnya sahur abi mah naon hegay lah hodam horai hitut. Apa naon ke terserah yang penting mah murang kali abi cager Bah. Aslina. Hari abi mah wios wios. Aduh. Mun atuh carikna bedi. Carikna bedi. Oh, mun Bah. Udah. Aduh. Aku itu hamparan teh. Kan banyak mah ketemu kieu. Tadi mah pare nya eta mah ngadatang tubuh. Bener ya teh. Arek eta kitu mah hodam oleh hitut. Eta ucing garong. Bah, eta mah diserahkeun ka Abah we. Nu penting mah nu mana nu saena, pijeun nu gorengna, kitu sanes. Kitu nya. Kayak heula ieu soalna ieu anak buah Abah kitu teh ka mana itu coba panggil anak buah cegera. Oh, mun Bah, ya sok atuh panggil. Oh atuh. Jang ka dieu. Mana itu Bah? Ini kemana poe? Oh ya. Mana? Si Amang itu tah, ieu Bah tadi nunjukkeun alamat teh. Bener. Gua teh pun adi bisa yang nyaho mah. Oh, mun Bah. Pantesan sami atuh.
Eta congena ada sarua bah. Jang mana congean da? Henteu. Oh bisi we congean gitu, bos ngeuseunan mah bocongnya ya teh. Ah, ngaraco marane mah. Kumaha itu bah? Jadina itu kumaha? Hentu kek panggil hodam heula nya. Sok kudu panggil. Aduh. Wes kieu. Ieu adam teh. Heeh. Hodam abah teh. Ya Allah. Hei, anjing jika bebenguk ieu mah. Nah, teu percaya mana ka uing, penting udam ucing. Sanes teu percaya, Jang. Tapi bebentukan ujang. Ciga eta euy. Ciga tuyul, asa can saya urang mah. Kumaha itu bah euy? Boga dulur teh. Bingung deh euy ngobatan penting kumaha. Auran mah gusur kayaknya euy. Bawa heueuh wayahna ku maneng ke. Heeh, bawa jelemana. Cak ka dieu ceugeur Jang, ieu mana? Jang, ka dieu tuh. Kehet ka dieu euy kumaha sih? Banget Jang, budak urang mah sok kitu bonge tuh naon. Sok buru calik bah dieu. Ah, Jang pakenakeun ke badian sia teh badian. Badian. Tah, ieu bahnya tah murang kali abi teh tingali bah. Tuh, beda kan? Oh, etanya. Tapi rasaan mah ku dibawa eta mah euy ku ieu tah ku inguan abah kumaha tah? Mendingan dibawa ieu ku dulur abah. Tiba dek geus kudu ngurus lah beak sagala rupa bah. Bahana sagala dana sawah beak bah. Ngomatan jelema ieu. Ting bijadina naon bae teh? Jurig. Goblok jelema dah. Mang ulah kitu mang pokona mah. Teh maneh teh apa kitu ieu cita-citana jaga jadi naon? Coba sok ku amang tanyang kayaknya. Tanyang cita-cita naon. Geus bosan orang mang nanya cita-cita si teh. Yang pami ujang cita-cita jadi naon? Jadi Cita-cita geus jadi jurig. Kumaha hareupna? Mau jadi jin nih kah? Geus saya bae deka bikeun ka dur maneh mah ikhlas. Mang, itu bae tong dibawa ke urang teh teh. Kitu mah ku dulur eta we. Ku dulur amang gitu nya mau cenah dibawa. Ya atuh bang lah gaya lah. Sok we canak cenah kudu amang pusing urang ke budak kitu. Baik bet lah. Sok asupnya kayak ka jero botol nya. Heeh. Ya, gak abah mah nya. Mana bah? Nih. Kemana bah? Leungit. Leungit ke mana? Ah teuing jauh we. Wah carunya euy. Geus leungitkeun nya jang nya. Percaya ulah jubut supaya mana ku tanggung jawab urang mah tah. Eta salah titah sieu beta ngarewo cenah leungitkeun we cina beta. Ah tanggung jawab bah. Ih poho urang teh bah. Naon ieu teh? Si buku. Udah kana teh masih cicilan tiap bulan. Ngusah gua abah cicilan budak eta ah. Urang balik ah. Hah, maneh mah jadi teh nyicil euy ah tuh balik we nya jelema teh nya cereg jang. Ieu mah mending kieu we jang angguran urang gadekeun budak eta atau ngejual wae lumayan maneh kan duitkeun nya. Urang untung. Ayo ayo lah, ayo balik ah.